Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin, talil Qur'an wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an was-shaimina fi syahri Ramadan. Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam parantos ngadawuh bahwa surga mikarindu kaopat golongan jalma. Hadis riwayat Abu Daud sareng Imam At-Tirmidzi katampi ti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dina hadis diterangkeun Kangjeng Rasul netelakeun aya opat golongan jalma anu dirindu ku surga. Aya opat golongan jalma anu dirindu ku surga. Hari anu kahijina rajin ngaos Al-Qur'ana diamalkeun jeung ilmuna dina kahirupanana. Ari anu kaduana bisa ngajaga letahna ngabohong sareng gibahna eta bisa diraksana. Ari anu katiluna jalma daek sodakohna mere ka jalma laparna tur ikhlas karna Allahna. Ari anu kaopatna jalma rajin puasana khusus puasa Ramadana tur ikhlas karna Allahna khusus puasa Ramadana ikhlas karna Allahna.